euy. Tunggu aing kamari ku budak garoblog di seredan. Mun aing budak yang nanya, pundung aing mah ah. Teu nyaon pundung aing, kebon batur acak-acakan ku aing. Yeh, wae dah. Kerana dinya bakal diwaro ah. Pundungan mana mah penting celengan babi. Aing paur mun pundungan mah kebon batur kayak abrik-abrik. Keur mah non itu. Turun epi duitin dah. Yeh, gua idun dah. Hai bro, di mana? Turun lah atau buru turun. Oke, aing turun enak men. Turun. Diu kita mah tau ngambek wae. Soalnya aing power mun sia ngambek, kendang bae batur sok acak-acak handapna. Eta sia ngomong pakai bismillah heula. Aing boga duitin le. Naon tuh orang ieu geus lila teu pokok kitu ga duit atau pemasukan. Saya tuh naon? Ya pokokna mah halus lah. Mulia. Berbakti ka kolot teu? Pasti eta mah. Naon lah sok? Di deplak tukang palak. Eta sia mere job teh kira di tukang palak. Dosa ieu maneh. Ya terus naon atuh hayangna jadi penculik? Tah eta pagaweana laki sejati mah. Tapi tapian itu le. Naon? Ayo nama ente hela nu beraksi urang ngadagoan. Maknya ku serangan kan penculiknya kelobaan. Ya urang percaya sih ke mana bakal menang lah. Pendek-pendek wae tapi sing gagal teh Andri. Tong mikirkeun gagal nu penting mah duitna ayaan lah. Gede. Pasti gede mah, kayak orang minta tebusan ke kolotna. Nyanggeus lah daek ke daek kurang daek ieu mah darang keur balangsak heueuh. Nyanggeus cenah aing mah katanya. Ada di jalanna. Doakeun heueuh. Ku aing doakeun ke digebugan ku batur. Eta sia ngomong. Dicing lah kan? Itu si Amon mau budak saha? Mana? Heeh, geuleuh atuh saha? Tuh tolong-tolongan gitu. Ayo buru yuk. Dicing. Oh, mereka bawa ke mana gini kalau bang? Dijual orang mana mah? Udah dijual. Dicing. Duh, berat sih mana luar dosa ieu mah. Alah. Dri, yeuh, masa teh beunang hiji urang kah? Beunang ieu. Tah, budakna. Ya. Ari sia nyulik teh make bismillah. Teu. Henteu euy, teh pake bismillah. Wah, bahaya euy masalah nama mun teu make bismillah teh le. Bisa-bisa didag-dag ieu ku kolotna. Tahu tuh dulu kamu tuh masa ucuk kain nya jangan nasi ucuk anak mele orang berbeda ayo buru orang berbeda Ya tulis nomor bapak mana? Terus. Halo. Ya, jangan ngomong si bule. Halo, assalamualaikum Pak. Paspornya Pak. Arisia. Nelpon atau kudu pakai paspor? Ya jatuh kemana ya? Mana? Ya anak bapak ku saya diculik. Ya saya minta tebusan ya Pak lah, tanggung gede ting. Berapa 100 juta. 100 juta ya Pak lah. Tangga harga pasaran. Eta harga pasarannya Pak. Iya tanggal jauh deket tanggal buah. Oke. Dikira tanggal toge, pareuman mana mah? Pareuman kudu na. Kumaha cenah le? Oke, nek ka dieu cenah OTW. Are ka dieu? Heeh. Ari mana di aku teh kok kolot? Aku. Di aku. Ente minta baraka ditu 100 juta alit das kitu mah. Heeh. Terus ku bari nyempore ka dieu catungguan anakna tong makumakeun cenah geus cek ka dieu. Moal. Naon? Mau duit na. Ade ah. Ieu berarti talian kumaha? Anu teu pegal talian heuh. Eta enggak cau le. Cang-cang. Berapa tahun cau? Bae, nak batur ieu lah. Ya saya urang, Bro. Talian eueuh. Bodo-bodo teh buntal eta ku baralak. Oke.
Ageuh nama. Tuh mang, tong juli kurang leuheung banget amang ganteng mah. Eta ngomong budak.